Santri mah kadeleuna teh bangun lemah beta. Tapi lamun geus katoel, siapa dulu? Jiwa tolong tuh berarti nyamun. Sireum ge katincak. Paeh lah. Atuh lain pribahasa tuh pokos gitu, Pak. Sireum ge katincak ngegel eta pribahasa teu meunang dipaehkeun. Sia masuk haju pribahasa di lain pribahasa kita bisa. Sireum ge katincak ngegel. Deui. Nu mentak ulah coba-coba lamun aya awewe nyiduhan santri. Deui. Santri mah asal diciduhan we kahayangna. Mana tasbih kau kadak? Santri geus pikiran ngaji ngana pelet melulu. Satungtung awewe eta encan sujud ka aing moal kebalik. Tolol ta santri. Aing kuduna mah satungtung aing can talal alfiah moal balik. Cuma lain ban. Alfiah mah ka mana? Eta jiwa santri luhur berarti eta. Itu lantaran piwalian kan santri. Pokoknya dicoba heula wiridana ka awewe. Wirida ceutah lamun geus sujud garak. Wah. Tamat dak aing. Isi ieu pelet nang di mana? Cisoka. Aju sia eta aya modalan tafsir Munir ku yang dijual. Ambo budak nang meulikeun bapak. Nang 5 tahun eta ngabsahan jual wae pake nengan pelet. Gampang kitab mah tolol teh tuh santri. Tapi santri baheula. Santri gua leuwih parah. Ya. Mentek ge ka santri mah model cek ulah mah. Santri mah model, ka modelanna naon? Mimiti dihina. Ke santren teh dihina, di ortodok. Ned, sia ka mana? Mondok aing mah. Zaman internet mondok. Pikir ku otak sia atuh. Lamun endek ge sakola, mun endek ge kuliah, mun endek ge ka luar negeri, ka ditu ulah mondok di balai rombeng kos kitu, ribet da aing meuneuleuna. Segala make samping, kopeah beureum. Tas diselek ku sia. Eta teh ngaleungitkeun pemandangan keindahan Indonesia. Nah hina teh. Lamun nyana dihina kitu, haju eureun mah santrena kandas tengahna. Tapi lamun deuk dibere pituduh ku Gus Jaji atuh aing ngaribedan pemandangan mah sia ulah neuleuh aing deuleuh tuh nu hararebat aing ulah di deuleuh atuh anggap aing kadal ku sia geus tegar tah berarti tah si Juned tegar si Juned mondok bae tapi hatang ka pondokna mah pagon hak-hakan iraha deui sia ku aing dibales sia ku aing teu balik nyana ka ieu mah ju berangkat teh Ned mondok keneh gitu datang ke zaman iraha sia eureun mondok woi teu mah zaman Ki Benen teu mah kuari mah zaman saha mah nya mondok keneh bae dihina tetep bae mondok 5 tahun 10 tahun geus bisa kuari mah aya muludan nya nanti tah jadi MC waduh mulai geus tah kadengekeun je si Juna eta tah jam saan ngomongna nya kabeneran Kori nu kunyana disebut teu datang karena Kori tidak datang maka saya akan menggantikan Kori tersebut MC ongkoh Kori ongkoh wah sakadaeknya nentu bismillah nage bisna di Jakarta himna di Singapura halus parah jasa beres cak masyarakat Jabisan ya eta si Juned tibalah kini saatnya mubalik yang kita tunggu-tunggu untuk menyampaikan mau'izah hasanah Kiai Syamsuddin ternyata teu datang Kiai Syamsuddin tidak datang cak masyarakat siapa Ned waduh maknya MC kula Kori kuari mubalik geus eueuh atuh ayo geus jan akan jadi mubalik Masya Allah luar biasa tah eta teh diborong kunyana zaman supermarket kuari batu
Adek kudu ngahina teh ji si Junet eta sasadanya. Sakumaha kotok jalak budak. Kabari mah dihina bareng tek bae kadenge mulai. Penghinaanna lain deui. Tad, ka mana Tad? Sial nya cek si Junet. Dek pondok sia Tad, geus Tad. Dah bari di ustad-ustad, tapi ngahina kene tetep. Pondok nih guys 15 tahun herang pan kadeuleu mancit kopeahna gitu. Pokoknya kepala KUA meleh megunya guys. Legegna guys aya sorban guys nancep di dieu. Masya Allah mulai guys parawan-parawan daftar. Kamari mah dihina, kuari mah nu ngalamar sakumaha ngabesan. Aduh, darah datang ka imah bapana. Junet aya, aya. Nya indek gegeran dikawinkeun teu. Atuh kumaha jodoh bae cak bapana lah tokos lain. Di mah kula ge aya ti lokal luar-luar. Maksudna kuda atuh teu bisa leumpah. Sial cak si Junet teh. Aya laku kos itu aing. Deh nu belah di itu Junet aya ji umur sabaraha asal geus tanyakeun umur berarti mengarah geus aya do genep mah ka 27 lain di imah ge atuh ja aya kunaon eta karena nyana mah mun ka mana ditungtun bae sial cek Junet teh ka aing ahina keneh bae aya deui datang dah Junet aya di imah aya nyana pan di pasantren itu jadi kelurahna anakku lagi di pasantren awewe geus jadi lurahna kadengena makan ngeunaheun tah kadengena ngeunaheun kan teliti heula maksud teliti ke kumaha kieu aya waktunya nama santren eta umur sabaraha kerja nama santren umur 15 tahun aju kuari jadi lurah eta ngalurahan pondok kuari umur sabaraha geus 15 tahun di pondok jumlah 30 kolot cek si Junet aing nikawin nganu kolot deui bae mulai tetep loba nu datang lain deui lantaran sinar ilmu mah teu pandang kasep teu pandang teu kasep lain deui hideung ku hideungna herang kapoe ngan tetap si Junet ge lantaran boga ilmu teu babari milih calon pamajikan teh nu bawa nu bis ditanya net can kawin bae emang eueuh tanah lain eueuh maksudna aing mah neangan nu bisaeun dibawa sugih oh so amat ye teh keur susah mah aing ge keur basi sugih ge itu diajak susah mah engke atuh baradisa aja aing ge susah ieu mah basi aing sugih supaya bisa teu kaharti aing ngomongan sia atuh pan aing mah santri oh atuh lain deui mulai ku hari kawin teng magahan ku hari amil magahan juru